Para tamu yang terhormat, Abah Dukun telah tiba. Tuing maning hayu orang kukurilingan lah dengan si ayah. Anggal lihat dia mah, ujang mah capek kan. Tarik ke itu, tarik ke dia, ke itu, ke dia. Masih ada mah, kue ibu teh kan pek sorangan aing mah. Pulang sakit, orang tayangan babarengan, eta teh ayah maneh. Kue ibu digunyang, kue ayah ieu digunyang, kue ieu digunyang. Mau pokoknya mah ayeuna nama pek. Kue ibu sorangan, abi mah mau nangan si ayah, abi mah. Eta mana ayo? Ya ampun, eta budaknya. Kurang nangan si ayah. Jangan. Ujang. Astagfirullahaladzim. Ya. Syukur. Jangan buka itu, teh. Bong, mah. Bong, pokoknya mah. Bong nangan si ayah, bong. Tika deh. Si ayah teh. Ku nemen-nemen teuing si ayah teh. Ece. Kunaon? Aduh Ece, tulungan atuh keur bingung. Kunaon juga nu bingung sih. Salaki leungit Cek. Geus 3 poe, 3 peuting, 3 bulan nuwun. Salaki leungit nah teu dirantai atuh. Atuh dari dirantai kumaha da pegat rantena teh. Geus digembok oge. Kumaha atuh susuganan Ece atuh Cek, tulungan ini. Geus yeuh. Aya jalan. Kumaha Cek? Ece teh pernah ngadenge beca aya dukun wajib. Dukun? Bisa neangan anu leungit. Bisa manggihkeun jelema anu leungit. Di mana? Dianter. Bener? Ayo Tapi bener. ini teu boga ieu. Geus kan bae lah tenang. Bener cerek nulungan. Naon we nu dibawa mah kan Heeh atuh ayo. ditulungan. Heeh atuh nya. Murah Cek. Kita salah ieu teh Cek. Ieu teh ieu mah dukun jeto tadi. Oh, tapi Urang tanyakeun yakin tapi Ece yakin. Nya bener ieu dia. Oke, ilah. Oh, betul. Permisi, Om. Ya, kawan. Oh, Ya, ada perlu apa? Mau saya itu Abah ada? Ada. mau ketemu Ada. Dari mana? Dari tadi saya keliling-keliling. Oh, ya ada. Iya. Duduk aja dulu, ntar orang saya panggil apanya. Ya. Ya, lagi ada di belakang. Ya. Duduk aja, duduk. Tunggu ya. Ya. Para tamu yang terhormat, Abah Dukun telah tiba. Iya. Ini pasiennya. Iya. Iya, Mbah. Ogi. Pokoknya. Bah, Aya naon. Begini, Mbah. Maksud saya datang ke sini itu mau ngapain begitu? Ngapain? Justru Mbak yang bertanya, kalian berdua ini mau ngapain? mau nyari itu, nyari suami. Suami? Oh, Maksudnya, Mbak, nyari ayah anak-anak, nyari saroge,
Terus kumaha. Katanya di sini tuh Mbak itu dukun yang kamasur. Apa kamasur teh? Terkenal. Oh, Teu salah. Dukun yang tersohor. Teu salah. Dukun yang sudah wacis. Pas pisan. apa buncis? Dukun yang profesional. Dukun yang Guys, kieu. ya. Kayak gedengnya orang doa-doa heula. Sunggan kapanggih. Jadi leungit salakina teh Mbak hilang. Hilang leungit. Diusahakeun atuh Mbak. Karena Nah, Bentar, ini teh ngomongnya ngerti bahasa Indonesia apa bahasa apa? bahasa berbagai bahasa Mbak pasti ngerti. Oh iya. pasti ngerti. Kumaha tah? Aya di mana saurna? Teuing. Ciri-cirina. Tos apal bacan ciri-cirina. Ciri-ciri nama. Heeh. Nah, betekok. Ente betekok atuh Mbah. Ganteng si ayah mah. Ente betekok teuing. Buleun. Ente teu buleud. Lonjong. Ente teu lonjong meujeuh. Gede. Asa eutik. Mati leutik sakieu. Ya, buntet. Ya, Buntet. punten. Atuh. Sejauh di. Hah? Beke. Mohon. Eta mah ka aing. Buntet beke mah ka aing. Si ayah teh gitu. Ayah di- Aduh, Ya, punten. punten pisan. Ih, aduh, si Mbak Kabar Mbak, ada saya. Oh, aya bodyguard. Pangneangankeun, Mbak. Kepe. Hah? Pangneangankeun sugan tina mun aya percaya di mana Gelas. Kapangi ayeuna mah. Kapangi. Coba teangan di tongo. Tongo teh mana? Biji mah. Hiji imah Anu balik ka ditu. nya. Tah. Mana keur Cinogo. Oh, Anu malik ka ditu teh kaler kidul kulon wetan anu puguh atuh apa? Pokona mah anu ka kulon nu malikna teh. oh, terus aya arti bener. Oh, apa eueuh? Oh, dina atuh. Anu cetna kuning warnana. Warna kuning. Kuning. Pas pisannya. Nuhun banyak. Ke abi nuturkeun eueuh we nya. Kurang tangan kali itu. Mau alami atau banyak. Da ieu teh bade pratilarian panggilnya mah. Harus cari. Abi teh ka dieu teh teu nyandakna naon. Punten, Mbak setiasa barang pasihan. Mohon. Ngan gaduh ieu we nu dikeupel, nu dicandak teh. Naon? Ieu abi gaduh oleh-oleh. Eta nu teangan teh nya naon? Ieu bade ditampi moal. Naon eta? Saya aya anak kucing. Oh, anak kucing. Hah? Anak kucing. Anak kunaon? Anak kucing. Anak Apa? Anak kucing. Anak kucing. Ih, takut. Tungguin. Ayo cepetan. Iya, tungguin Eka. Tungguin. Iya emang bawa pasien kayak gitu, aduh. Kagak tahu. Saya kagak tahu, Abah. Tahu gitu emang saya tolak dari pertama. Nyaho ceh. Nyaho ekusin kucing. Ih, aing mah. Iya sama. Saya juga geli saya mah. Lihat ya.
Bah, iya anak kucing. Kumaha? Bah, iya anak kucing mah iya. Bah, iya anak kucing mah. Anak kucing. Aduh, iya. Enggak deh, makasih deh, makasih. Enggak. Aman. Sudah nggak ada, Mbak? Hah? Ada kucing. Kemana nih Aji Senset? Aduh, ditinggalkan ku Aji Senset. Mak, aku mau jadi dukun deui, Mak. Aku kieu mah nyaho kieu membung. Aku mah kemana dia si Senset tuh? Ampun, aku ditinggalkan sorangan. Sin ku anak kucing, moal lain nama, namanya moal lain nama, moal jadi dukun deui, kapok. Sin ku anak kucing, gila.